Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring pun Regina Oktakarina dina acara Warta Sunda. Sababaraha warta nu parantos dugi ka redaksi Warta Sunda baris didugikeun babaraha menit ka payun. Edisi Salasa, Kaping 28 Maret 2022. Pamirsa, nyanggakeun warta salengkepna. Pamirsa, Bandung teh kawentar pisan ku kadaharanana. Salian ti loba rupana, oge dipikaresep ku balarea. Salah sahijina nyaeta karedok. Karedok teh kadaharan nu geus lila aya ti tatar Sunda. Kukituna, karedok teh loba nu mikaresepna. Mimiti ti budak ngora dugi ka kolot. Karedok teh sok disebut salatna tatar Sunda sabab miboga ciri khas dina bahan nu dipake anu atah keneh. Salian kitu, rasana anu amis, gurih jeung nikmat. Jadi, kadaharan nu dipikaresep khususna ku urang Sunda. Salah sahiji tempat nu masih keneh ngajual karedok nyaeta Warung Wandut nu aya di Jalan Panyadap, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Warung Wandut geus diwangun ti 4 taun ka tukang anu mangrupa Wandut teh jadi generasi kahiji. Bahan nu dipake dina karedok Wandut diantarana terong, bonteng, toge, kacang panjang, engkol, waluh, kentang, kangkung, oge tepoho ku bumbu suuk jeung bawang goreng anu crispy nu nambahkeun kanikmatan karedok Wandut. Salian ti rasana nu enak, oge hargana nu murah nu jadi karedok Wandut loba nu mikaresep. Lain nu deukeut hungkul, tapi nepi ka nu jauh oge aya nu ngahaja di Jugjug. Salian kitu, karedok Wandut teh sok dipromosikeun di media sosial nu matak loba paminatna. Harga dina saporsi karedok Wandut nyaeta 6.000. Harga sakitu teh geus meunang loba kulantaran dina saporsina teh porsi kolot nu matak bakal piwareggeun. Jam operasional Warung Wandut mimiti ti jam 8 nepi ka asar, tapi kadang teu acan jam sakitu teh dagangan geus seep. Pamirsa, pikeun ibar salengkepna ayeuna simkuring geus kasambung jeung reporter Nabila Wafa jeung Nabila Najwa nu aya di Warung Wandut. Mangga saderek Nabila. Hatur nuhun ka Regina Oktakarina di studio. Pamirsa, karedok Wandut ayana di Jalan Panyadap, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Hayu urang ngarasaan karedok Wandut. Ayeuna abi bade ngareview karedok Wandut. Ieu aya bonteng, aya engkol, aya kacang panjang, jeung aya kerupuk. Ayeuna abi bade nyoba. Ieu rasana pas, asinna oge pas, ladana oge pas, teu amis teuing, teu asin teuing, Bumbuna. pokona ieu kudu dicobaan ku pamirsa. Naon wae bahan sayuran nu dianggo dina karedok teh? Kol, bonteng, terong, kacang panjang, toge, sareng surawung. Motivasi ibu tiasa jualan karedok teh kumaha? Ya utama mah icalan gorengan. Gorengan teh rada sepi gitu nya. Dan menurut icalan Suka dukana jualan karedok teh kumaha ibu? ya sukana mah bisa jajan. Dukana mah kieu pas aya nu ieu jajan ngalamun. Ayeuna simkuring bade tumaros ka salah satu tukang video di Warung Wandut. Punten Bu, ada kana waktasna. Bu, kita halangan di dieu. Kalau selami gitu langsung lah. Aya 2 tahun lebih. Ya 2 tahun lah. Perkawis
rasana nya benten teu sanes gitu teu ledok teuing gitu teu maksud teh teu baseuh gitu jadi raos lah katinggalna bersih gitu lah raos pisan hatur nuhun ibu punten halaga Sakitu ibernu tiasa didugikeun. Hatur nuhun sim kuring ku Nabila Excellent TV ngalaporkeun. Kasaderek Nabila nu geus ngalaporkeun di tempat. Pamirsa, warta nu nembe didugikeun mangrupa iber pamungkas tina warta Sunda danget ayeuna. Sim kuring pun Regina Oktakarina seja amit mundur amit pungkur. Tepang deui dina warta salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.